suhunya dingin. Dingin banget atuh di dia mah, atuh alhamdulillah atuh di dia mah. Pada itu lah muntah bogarana mah bangga di dia teh. Oh iya. Itu Musim hujan teh ya. Musim hujan gitu itu. Alhamdulillah teh banjir ka dia mah gitu. Karopi. Ngopi kebeneran. Oh iya atuh. Dia. Saya perlu. Perlu naon Pang tepungankeun Mang Obeng, Abet, jeung Sandi. Kita ngaropi lah di dieu. Oh abdi teh kada nyauran itu gitu pangnapungankeun Kang Budi gitu nya. Nyantos itu ku abdi di kaliareuna nya. Ya sok. Aya buru nanti Aya, gampang eta mah. mun atuh nya abdi ngaloyong nya. Nyantosan. Yo, Ya, aya naon? ningal Kang Abed sareng Kang Obeng Kang Abed sareng Kang Obed teh mana awinya aya di ditu. di mana? Di kaler. Kami telepat mah. Duh, abdi kudu ka kaler deui meureunnya. Nya atuh. Tadi teh pernah kaya di ditu. Mohon. Abdi kaliareuna lah tuh. Oh, mangga. Mangga, tuh. Oh, mangga. Ieu nuju ieu pameng lah. Kemana kalerna kali ka ditu? Nah, jadinya ini larian. Salam ya. Emang? Aneh, iya. Tapi hapunten ya. Hapunten bisa. Kumaha. Jadi hapunten batinnya ya. Aneh kak, bukan bisa gitu. Sudah enak dia. Iya, giringan lah. Naon itu? Hapunten pisan saur Kang Budi abdi mah. Sudah dikasih Budi. Kasih buku dikit. Coba. Ya tuh tadi kayak ditolaknya. Nah, sudah itu. Ya tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Pakai wasi Budi goblok. Kata si Budi maksudnya nanti dia orang Tewa. Iya orang jelema lagi teh. Ya dodol. Aduh, saya itu dia. Maksudnya naon dia? Naon kieu. Camerotan, udah nih lain orang teh. Orang lain ya. Lain punya. Tah, gerinya tah iya. Kan maksudnya iya. Maksudnya di camerotan. Camerotan orang Sudah naon ya? suruh naon teh. Mau ngobrol itu ini naonan sih. Itu naonan. Nah, Bun, seberapa kali kena yang dititaku di dinya nya? Orang buku si yang lewat ya di tepungan maksudnya naon ieu teh. Ya maksud di tepungan teh dititah ka dieu. Mat nepungan teh lain nepungan beungeut. Dititah ka dieu urang ngopi hayu ieu teh. Ya naon urusan. Siangna nya. Ya, Urang teh kudu salah ngopi, salah paham meureuna. Tadi teh ngomongna nepungan si Budi. Nah, Atunya Nepungan ka dieu urang. Awak kadariga nepungan teh salah di tepungan teh datang ka dieu tepungan ka dieu urang ajak ngopi. Nah, eta di tepungan ka. Waduh. Tangan siang Urang jelema lagi ieu. Pak, iya ya nama. Mana? Samperkeun heula Budi ka ditu. Kan kali itu nya. Acan, urang mandi heula. Buru kan kali itu. Awas henteu. Dari ini kita burukna acan. Cek merah aja nama. Assalamualaikum. Kang Budi mana? Buruna iya iya, anu nepungan urang teh. Keluarga teh iya. Wabi kasan. Lain nepungan kitu. Maksudnya dititah ka dieu urang ngopi. Kita ngopi. Kapan teh nyari asa ngopi kita lagi di tepungan. Nya tepungan teh ti orang ka dieu nepungan teh. Abdi mah dah. Ayo urusanana ieu urang. Di piwaran lagi di tah nepungan dia kan buruna heula buruna. Buruna secara bener wae nya. Kumaha ieu? Eta mah di Ieu tah galewak aing di tah.